banget sih tadi. Nyedong parudan gitulah. Penting ieu mah moal bisa hees ya kabung belangan kuaing bae. Nah, ayeuna mah aman sia jahe, beunang sia kuaing ayeuna mah. Dah. Dah, mumpung ka jero kuaing nepi ganti bae lah. Seringnya hanya ke dapur heula. Wah, lain ngirit eta mah. Mendit teh dasarna. Naon ya naon. Aya perlu Oh, segera caritakeun lah. Ieu soalna rada karaget ya abah ieu. masalah janda ieu. Oh, Terus terus supaya benang. oh, tenang. Aju hayang intina mah hayang benang teh jandanya. Mun. Oh, geus lah, ku abah ya dibere nya ya. Oke ya, di mun bisa diinumkeun tah kasih jandanya. Ya, terima ya. Ngos. Terima. Ya. Sana orang balik bae. Oh, ngos nuhun ya. Turun. Oh, ada jalan ya. Oh, ayo. Ya, ku abah ditulungan, caritakeun boga masalah naon jeung abah mah. Moal eueun nu beres. Beres ku abah mah. Alhamdulillah lah aya pasien 2G ya. Lah hendak dijeuleuh coba ya. Nu boga aki-aki tadi. Wah, alhamdulillah ja bener ieu mah kana li aki-aki. Tah, pokona beunang sia jahe tah ku aki-aki. Coba hendak dijeuleuh nu budak ora ya. Eta sia, ja ieu mah kartu keluarga. Moal mantak daekeun sia nu budak ora, mantak eleh ku aki-aki. Adunan ge eueuh, mending dibalangkeun ku aing lah jeung naon kos kitu. Iho iya nya malam minggu gorengan aing boga barang nang si Mbah boga wapak gimana ya iya aing sugan be manjur ieu wapak nang di Mbah wah aing rek dijajah aku simbah ka aing ngabohong berangkat jalannya ku bagus iyalah macet di motor itu jahe mau nambah heno gitu Assalamualaikum serangan wae janda. Waalaikumsalam. Ieu nek naon deui kolot-kolot. Ulin lah neng emang tak menang ulin ka dieu Menang si ulin mah pedahna be bosen. Dulot deui. ai dulot naon sih neng Atuh dulot, dudak kolot. ih neng dia orang perasaan mah entah kolot-kolot teuing jasa kieu mah Emang mamang teu nyadar. Geus kolot. atuh neng kolot ge awakna ih hatena mah ngora keneh tuh neng kieu ge laku keneh ka parawan mah Sajing ngedaekeun ka mamang. Rani, saha tuh neng Rani kenalkeun lah bener, mamang hayang ka Rani. Ke kurang dikenalkan atuh.
kan taku siarani rangga nini. Kunaon neng ulak gado bae. Takuna naon rada hayang ngelekeuyeuk be. Sugan teneng mikiran orang gitu ti tadi. Ih najis kepedeun. Gawe mikiran mamang. Dia mau apa si abah teu manyur ja. Geus lalot menikahnya balik ka ditu lah. Urang ngantuk ya. Atuh neng lah, aing geus ngantuk mah, urang rek balik. Assalamualaikum. Kamarana ieu nya, poe Minggu rare amat. Biasana kerumpul di dieu rame. Lamun rame meresep be ngopi bareng-bareng. Woi kup, kernaon di dia sorangan bae, dia kan caruh kege. Woi, sia Sep, aing ngomong ku lamo, keur ngopi aing mah yo. Ka dieu ngopi yo. Yo aing mah keur ngopi yo. Ada ngopi tah? Menaon bae ngopi baturan mah aja ngobrol. Woi, jauh keur ngopi. Coba yang minta, lalu ramet jangan ngopi mayo. Wih, mantap bener. Ai sia men inum-inum bae, ditawarin genteu ku aing. Lah, geus diinum yuk, masak kuing diutakeun deui. Utakeun ku sia ai bisa mah. Bodo amat lah. Ai sia kunaon beungeutna kusut amat? Ai masalah tah? Oh iya, aya masalah. Aing boga inceran janda. Tapi aing boga saingan. Sainganna berat. Ngaranna Duki, duda aki-aki. Ai sia mah Sep, saingan jeung aki-aki kudu sieun keneh bae. Sakitu ganteng mah sia piraku eleh ku aki-aki. Aju ngomong-ngomong jandana kumaha gelis to? Atuh geulis lah, ja awewe, lamun ganteng malah laki meureun. Boga anak sabaraha gitu jandana. Ai kitu mah aing penasaran yo. Guys, ya dikenalkeun ku aing ka jelemana nya. Ih, ho aing boga cerita yo. Cerita naon yo? Aing datang ka dukun, terus aing dibere cai, supaya diinum ku jahe. Caina diinum teh ku jahe. Lah boro-boro diinum, malah aing nu nginum ja aing pohoan. Ai sia ku baloon dibeakeun ku sorangan bae. Deuna ge zaman kuari percaya ka dukun, percaya mah ka Allah. Boa-boa eta mah cai ge cai galon meureun anu ku dukun dibikeun ka sia. Ternyatoin lah, pusing aing ya, kalieur kieu. Lah sia iyo lobatin kalieur hirupna. Balik di Jakarta gawe balangsak. Kuari hengka jahe buat kadukun sagala. Mending benang mah ripuh amat Sep. Kos aing yo teu loba pusing. Hirup mah enjoy, boga duit seuri teu boga duit seuri. Dan meureun. Kumaha cek sia belah, lieur aing cacan jeung sia. Oh geus ayo ge. Aing deuk ulin mah, aing nganter. Ayo, gaskeun. Berangkat. Kemana nya ieu babaturan tita tadi di daguana bae. Geus kesel deui aing tita tadi. Lain kuna naon, besi kaburu dulot jeung Duki datang doang. Nyaho sorangan eta mah datang tadi undang, pulang tadi antar kos jalangkung bae. Ayo, barang aing boga janji di babaturan. Cobalah koin telepon lah. Halo, Aisyah ker di mana? Aing ker di jalan yo. Aing ker di dia ya, di Amben. Teuing Amben mana meureun? Aing jasi aya di dieu. Aing maneangan ti tadi. Aing tita tadi nangguan sia bae di dieu, ka mana bae sia? Aisyah ku angel tita tadi di Taguana, ka mana bae kitu?
Wih, atuh kalem siapa? Laju baik mamarahan. Gus anyaran si Yati tadi. Ay kesel ma aing naguan sia aku kebel tadi. Pugu besi kaburu datang si Dulot ning si Duki. Heula, aya si Dulot ning si Duki saha? Pugus eta nu sok ulintan aing teh ya Dulot jeung Duki. Anu hiji Dulot duda kolot, anu hiji deui Duki duda aki-aki geus eueuh nu balander lah hiji ge. Ih, jauh eta mah. Tapi eta antara Dulot jeung Duki, kayaan mana? Boro-boro kaya lah nu aya ge dua-duana balangsa. Anu hiji geus botan, anu hiji deui sesa gelap. Eueuh jeung nu dipilih hiji ge geus eueuh nu balander lah. Atuh lumayan eta ge, jeung halaga beurit mah. Aisyah ye di mana imahna ti tadi di lempangan bae can datang-datang. Yulah tuturkeun be, nanya bae sia. Hei, Sep tuh. Itu lain tuh netek sarangan jahe teh janda herang. Oh eta, tangkeun yuk. Sira, ayo. Di teangan ti tadi orang aya di darieu. Deui nage sia neangan aing. Aing jelema leungit lain. Ngata saha gitu? Aku eta jelema ngaranna Dulot-dulot teh duda kolot. Ih, aing orang eta belum mana? Neng, kunaon sih bisik-bisik urang ka dieu nangtung bae. Mau ti tadi kitu. Itu tadi baturana nak ka mana tadi? Nak balik lain. Oh, cenah balik heula aya urusan naon meureun. Saya lah orang kajero. Belanda kurang nyele banget lagi ya tadi. Nyaho teuing, laku bikin ka caut mah. Woi, Sep, masih balik pun ketemu jeung janda tadi. Eta, jandana ge neuk masak, aing tinggalkeun nya neuk hujan kieu. Geus lain numpang ngopi. Aja. Pengujuran dah. Oh, ka dia induk numpang ngopi mah. Numpang dong nya, kopina mah mau sorangan. Ih, nya teh kira-kira kopi bae ge ka aing pelit. Ya tadi ngomongna ge numpang ngopi, ai numpang mah atuh tamu anu mau kopi, ulah pribumi anu nyadiakeun kopi. Lah sia kopi tah aya dihareupeun ku aing minum lah. Buset, kopi kerira teh kira-kira sia. Atuh kopi mah kopi, cuman kan geus beak, aja kok nyampasna dicayan deui. Pantesan rasana rada rarane dong beungeut sia. Haram jada sia aing kejebak orang sia. Geunah Lin, kena jebakan Batman. Atuh lagian sih, balik nganjang. Mau gorengan kayak ka dieu, mau kopi, ndak ngopi bareng mah. Keur naon si Adak? Atuh biasa lah, Mang. Rutinitas mingguan, urang mah ngopi. Mamang rek ngopi moal yo. Diuk lah orang. Atuh dieu kulot ditahan saja nangtung bae. Lot, atuh dieu kulah nongkrong bae, eta geus pinuh meureun. Henteu pantes bae ka jeleuna. Woi, eta sia nawaran kopi ka aing, kopi teh naon kos kitu amat, mun dibentak. Atuh kopi lot, kopi kapal api, nyaho meureun, mun cek orang Sunda teh mah, kopi kapal seuneu, kapalna jeung urang, seuneuna jeung olot. Oh, sakalian kau gitu belum. Ya, aing ngomong. Sadaina bami aing geus dibeuleuh sia. Sep, sia ulah kitu ka aing. Main beuleum bae. Hewa si hewa ka aing. Emang aing pirunan, ku sia rek dibeuleum. Ulah kitu carana, Sep. Pan aing meureun jalema ulah dibeuleum. Emang didinya jelema. Kirain urang mah babegig sawah gitu, mayungkut bae. Aing kariris dak, kana tengah awak, merungkut bae ge. Eta ngeuna mah bikeun ka ucing. Sep, ari sia ngaledek bae ka aing. Emang aing lauk asin, rek dibikeun ka ucing ku sia. Dak aing mah ka Batawi, ka dieu aing mah ngentrek bebeja doang ka sia, ka kabehan. Aing mah doana be di sia, sugan aing balik beunghar, hayang boge HP anyar aing. Ledek bae ku Durenta.
Olot ke Betawi nek naon, nek gawe apa nek naon? Pan ku aing tadi geus dibejakeun, aing kup, aing rek gawe. Sia kunanya deui bae ka aing dibebeja ge aing. Ke Betawi gawe naon? Gawe bang aing mah. Cek kurang gitu gawe menyonan kaleng. Lain lah gawe bangunan aing mah. Oh, Geus lah atuh aing rek balik. Bisi kaberangan isuk aing rek gawe. Tah, balik aing ya. Ulah pokoknya mun balik oleh-olehna. Oke. geus lah aing nek balik. Aing nek nganjang deui, sia mandi delos. Geus kitu be nya. Awas, itu nganjang lah, nganjang na jeung bare jajan. Oh, tenang lah. Tuh Geus nya. jajan mulai kan janda ge. Emang mamang teu nyadar geus kolot. Sia mah kuntilanak meureun. Gawena seuri bae mah. Lain kuntilanak lah, bapak lanak nu aya ge. Ja aing mah lalaki. Kumaha cek sia be lah. Lieur aing cacan jeung sia. Oh geus ayo ge. Aing deuk ulin mah, aing nganter. Geus lah, geregas. Geus ayo, gaskeun. Berangkat. Geus. Ayo gaskeun. Geus, ayo gaskeun. Berangkat. Ayo gaskeun. Berangkat. Makan berkat. Woi, Sep, penting balik. Lain ngobrol jeung janda tadi. Ih, jana lagi masak.